Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma badu. Palamitra anu kusim kuring dipihormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Puji sinareng syukur kehadirat Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kanggo sagala limpahan rahmat sarta hidayahna. Dina kasempatan ieu urang tiasa patepung Pak Ampok jomok sasarengan dina ieu dongeng. Sabab, lamun teu aya nikmat nama, urang moal tiasa patepung sareng mirengkeun ieu dongeng nu bade kusim kuring bade dipedar. Salat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran anjeunana, urang janten tiasa ngabedakeun sagala perkara dihirup urang mana anu hak jeung mana anu bakhil. Palamitra sadaya anu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, unggal jalmi teh tos tantu gaduh harapan bahwa urang teh hoyong kabagjaan di dunia jeung di akhirat. Kabagjaan eta teh moal tiasa dilakonan ku cara sakadaek urang pribadi. Atawa aya hura-hura sareng sagala hal anu dilarang ku agama urang nyaeta agama Islam. Tapi urang teh kasebat hamba Allah, kedah ngalakukeun sagala kahadean dihirup kaasup ibadah anu diparentahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala saperti anu ditulis di Al-Qur'an sareng hadis. Tapi urang teu kudu sadar diri, yen ngalakukeun ibadah kudu dimimitian ku hate anu ikhlas. Artina ngalakukeun sagala ibadah eta teh, lain karena hoyong ditempo ku batur komo dewi karena hoyong dipuji hungkul. Pami urang ibadah ngan saukur hayang ditempo ku batur mah, kalah ka urang ngan nu capee beribadah. Padahal ibadah nu sabenerna teh kedah dilakukeun sing ikhlas jeung pasrah. Kanjeng Nabi Muhammad pernah nyebutkeun yen ciri-ciri jalma nu ria dina ibadah aya sabaraha macam. Sapertos hiji, sanajan sifatna males ngalakukeun ibadah misalna salat, jelema eta teh bakal ngadadak rajin pas aya batur nu ningali manehna ngalakukeun salat. 2. Ibadahna teh getol ngan disebabkeun ku hayang dipuji ku batur hungkul, tapi mun ditegor ku batur kalahkah pundung, jalma anu ria dina sholatna nyaeta kagolong jalma-jalma anu cilaka. Allah ngajelaskeun dina surat Al-Maun. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim saahun alladzina hum yuraun. Hartina, maka cilaka jalma-jalma anu sholat, nyaeta jalma-jalma anu ngalalaworakeun sholatna, nyaeta ngalakukeun ria. Surat Al-Maun, ayat 4 dugi genep. Tapi mugi-mugi urang sadaya moal nepi ka akitu mah, moal ngalakukeun ibadah ngan saukur ria hungkul. Tapi emang tulus sareng ikhlas ngalakukeun karna Allah. Amin. Palamitra anu dipihormat, hapunten ngalantur bae. Hayu urang lajeng keun deai kana dongeng. DR A. Leuweung larangan. Bagian ke-23. Wilujeng tepang Dewi Palamitra, hayu urang teras keun dongeng anu katunda, wilujeng ngadangukeun Bra'al-ah. Bismillah. Dina surah Al-Baqarah, Allah ngadawuh. Salah sahiji ciri-ciri jalma anu takwa, nyaeta jalma anu percaya kana gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Naon sababna percaya ka anu gaib jadi ciri jalma-jalma mutakin? Sabab, urang salaku makhluk, diciptakeun ku Khalik, anu maha gaib, Allah subhanahu wa ta'ala. Tah, Allah anu maha gaib, nyiptakeun makhluk-makhluk gaib, di antarana malaikat, iblis, setan, jin. Allah oge nyiptakeun hal-hal sanes anu gaib, di antawisna surga sareng neraka.
Di antara makhluk-makhluk Allah anu goib, iblis, jeung anak katurunanana, nyaeta setan. Kacida ceuceugna ka urang, anak turunan eyang Adam AS. Iblis sumpah dipayuneun Allah, bakal usaha satekah pola, pikeun ngagoda manusa, sangkan biluk jeung jadi panalukan manehna. Sagala cara dilakukeun ku iblis, sangkan manusa ti soledat, terus ngambah jalan salah. Iblis, setan jeung jin, bisa malih warni jadi makhluk naon wae. Salinupa ka wujud manusa, sato, atawa ngancik dina hiji barang. Nu penting, bisa ngagoda ka manusa. Margono, jadi salah sahiji contoh anu kasarat ku panggoda setan. Hirup ukur ngalajur nafsu ngumbar amarah. Memang aya marga lantaranana, nyaeta teu meunang pisan kanya ahti nu jadi indung bapa, jauh tina atikan agama tur dari gama. Salah jalan. Tileu-leutik geus ancruk dina jurang kamaksiatan, ninjak rumaja bau pirucah, ngalajur nafsu sato ka sahawae, awewe anu dipikahayangna. Bareng nonggar cadas, sabab geus wani mateni aparat, manehna kalahkan ngalakukeun tingkah anu kacidahina tur nircana, rek maksa mirusakanu jadi indung, naudzubillah. Margono, ukur ragana. Jiwana, jiwa iblis. Dikawasaku jin kafir anu ngancik dina awakna. Ieu iblis, ngagunakeun waruga margono dina cangkan anjing hideung. Pikeun ngalaksanakeun sumpah sang iblis, ngagoda kaimanan manusa, ku kecap marakayangan wallahu alam. Kamarana jorna ieu lauk di dieu. Tomborokan cerah, dalah bogo atawa beun teur ogi meni ewoh munyanggut. Kasebelan. Saurang lalaki, kutuk gendeng sorangan. Ieu lalaki, memang kasebut jalma anu teu ngludeung, taya katuung. Pagaweanana, museup atawa ngobor di wahangan, wanci pauting. Nya, da ari ku karesep mah, eleh kasiun oge. Ngan, meni keur apes pauting eta emaha, tomboro lauk anu nyanggut, dalah keuyuk oge teu ngahiurewian acan. Atah adol, tukang museup, beak kasabaranana. Akhirna bari nyuruh nyul, manehna ngagulung kenur useup. Maksudna rek balik. Tapi, jedut, seoot useupna karasa aya enu nyanggut, terus ditarik ke ajero cai. Tukang museup, rewas bari ato. Gewat ngulur kenur, sanggeus rada lila ngulin keun, kakara eta kenur digulung lalaunan. Ti jero cai, geus teu pati ngalawan dewi, jigana leule useun. Barang geus diukeut, eta kenur dikenyet sakaligus. Net kuciwek belesat tina jero cai, aya anu kaluar. Tapi teu saluyu jeung harepan, sabab anu kau seukur kaluar tina jero cai teh, lain laukan cerabadak. Tapi, hiji makhluk pikasieuneun. Mangrupa hiji hulu anjing hideung, anu kacida badakna. Matana mencorong lir ibarat ruhak anu marakbak katiup angin. Set, krep. Samemeh si lalaki tukang museup sadar, sumut anjing hideung anu ukur huluna wungkul, geus ngarewek biuheung tukang museup, terus nyerot getihna. Panon yeu jalma, burial buncelik, baham calangap, ngan ewoh sora endu kaluar. Getihna asa ngagolak, terus museur kana hiji titik, diuheung anu keur digegel tur diserot ku anjing hideung. Akhirna, guprak. Si lalaki ngaguprak dina luhur batu anu dipake pangdiukan ku manehna. Panon bolotot, baham calangap, awakna koneas. Sabab sakabeh getihna, geus beak diserot ku anjing hideung.
Barang korbanna geus perlaya, ieu hulu anjing, tanggah ka alangit. Cumungung babaung. Geus kitu, ngabelesat ka ajo mantara, tina sumut jeung beuheungna anu buntung, nyarak celakan getih. Malem salasa kaliwon. Lalaki jangkung gede, anu boga beungot perenges, dipapaes ku kumis anu baplang sangga dulang, leumpang rurusuhan. Ieu lalaki anu tayalian ti si Sapla, balik ti lembur wetan un kampungnya Lindung. Kapoekan di jalan. Srok, kata pewates desa. Si Sapla rada ngarengkok oge, ningali gundukan taneuh beureum, tempat manehna sapara kanca, ngaruang bangke anjing hideung. Tapi, ngan sarengkogan. Abong jalma sompral, srok teh ka handa peun caringin, ari baragadal teh manehna muka calanana. Wer, ki. Pan kana kuburan, bari semuku kubuk. Tah, hakan ku sia ciki aing, anjing aneh. Si Sapla, nepak dada. Rada ngemplong ari geus mah. Ngan, si Sapla ngerasa heran, sabab cikihna, asa teu beak-beak. Mucur terus. Panasaran, si Sapla tungkul. Barang breh, panon si Sapla molotok. Sabab anu kaluartina larangan manehna, geus lain ciki. Tapi, cairan kentel, anyir tur beureum. Getih. Ngabayabah maseuhan taneuh kuburan. Teuh waktos palamitra CF, tangtos panasaran, tapi da kumaha atuh kedah hanca. Mangga urang antos salajengna. Caak permios,